Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna deh upami telepat mah parantos dugi ka Mirja jeung baturna arasup memeh diuk cungcong ngajak sasalaman sabada sasalaman gek duanana dariuk ari bisar mah jeung anak-anakna arasup ka jero imah kitu deui mah ijem atuh ditepas teh tinggal tiluan nyatana Mirja jeung baturna katut Mang Ading. Ke Mang mah ieu teh asa kaget reuas heran sabab kadatangan saya mah anu teu aya iber dianggalna jeung deui asa-asa anyar pinanggihnya da kulantaran kitu Mang sejatuh maros. Nah saha ujang teh atuh bade aya pikeun saeun naon. Punten bilih abdi ngaganggu kana katengtreman Bapa sakulawargi. Margi ku abdi oge ka sawang yen Bapa teh baris ngaraos reuas udongkapna abdi ka dieu teh. Nanging teu kedah reuas-reuas da abdi mah teu ngabantun pikareuaseun, malih mah ngabantun pikabungaheun. Nya naon atuh. Tapi saha teh ari ujang? Pun Mirja tibunut pamaksadan bade naon? Bade narosan ka Nyi Sari manawi bahan katambi. Keubeg. Mang Adi ngarenya gelantaran teu disangka ti tadina yen Mirja teh bakal nyarita kitu. Sajongjongan Mang Ading teh ngahuleng teu lemek teu nyarek. Sangeus Dalila kakara nyarita deui. Eta teh teu lepat alamat ujang. Teu pisan-pisan margi sagala rupina tos kenging nimang-nimang. Nah suka ka anak Mang jeung deuna geus wawuh. Abdi teh kalintang sukana upami abdi laksana kauntun tipung kata Mang Beas, laksana ka bale nyungsung sasarangan sareng Nyi Sari. Malih mah upami henteu laksana bisa-bisa gering nangtung abdi teh. Hanya kadeuing atuh jang. Pun anak teh tos aya nu gaduh, tos aya nu nyangcang, tos aya nu langkung di payun nu carita. Jadi Mang teh lain teu ngahargaan kana paniatan ujang, tapi Mang teu bisa jalir janji, teu bisa nolak kanu geus pasti. Tak kulantaran gitu kapaksa lamaran ujang teh ku Mang langsung we ditolak. Cek Mang Ading kalayan tanes teu asa-asa dina nyaritana teh da geus panteng kayakinan yen anakna baris ngahiji jeung Karmin. Mohon abdi oge kawita mah gaduh emutan kitu. Margi abdi ge terang yen Nyi Sari teh tos kasumpingan ku hiji jajakan nu ngaranna Karmin. Nanging Bapa kedah udinga si Karmin teh lain lalaki langit lalanang jagat, tapi lalaki anu ipis burih nu ngeplek jawer ngadar jangjang. Saeutik ge taya wanen manehna geus wakca balaka ka abdi yen moal ngawin Nyi Sari da teu boga keur ipekahna. Tah kitu Pak, teu bisa gitu. Mang mah moal babari narima kana beja nu can dangdu. Sabab eta omongan teh can dangdu bener. Boa teuing ngan sakadar karangan ujang. Keur ngagogoreng jang Karmin, sangkan lamaran ujang ditarima. Ulah gagabah jang. Da mangge lain budak leutik, lain jalma bolos terong teu boga polo. Omongan ujang nu bieu sama sakali teu asup akal. Moal ditarima ku Mang. Tak kulantaran kitu ayeuna mah geura balik we. Mang Ading satengah ngambek. Sabab hatena teu ridho ngadenge Karmin digogoreng. Jeung deui cara-cara nu dilampahkeun ku Mirja
bener-bener nimulkeun kacurigaan pikeun Mang Ading. Pak, mugi sing percantan kana keterangan ti abdi. Eta teh nu salesna sanes jijieunna abdi mambili teu percantan mah. Taroskeun we ka rencangan abdi ye. Babaturan Ujang mah lain percayaeun. Datang tuna ge geus saha teh jeung Ujang. Tang tuna oge badami heula ti samemehna ta kulantaran kitu. Jeung wae geura balik. Ulah lila-lila di dieu. Yung, geura mulih we geura mulih. Tong manyangkeun, piomongeun. Mitra Mirja mani ngahuleng. Hatena panas jeung peurih. Asa ditampik sapajodogan. Baturna ukur ngahenen saeutik oge teu wani ngomong da ngarumasakeun ukur panganteur. Nungguan naon deui hayo geura init. Mang Ading bangun teu sabar. Hayang lila-lila kanyangan ku Mirja. Atuh geus dikitukeun Mah Mirja teh teu ngomong deui jeung nangtung bari ngareret ka baturna. Juru turun leos init teu amitan-amitan acan. Mirja balik bari mawa parasaan hate nu gudawang. Nyeri balas ditampik, panas balas dititah nyingkah. Saja jalan ka kerot nahan amarah. Beungit keuneuk panon beureum. Mun kongang mah hayang langsung nyarekan ka Mang Ading. Tapi teu wanieun. Aya wae. Lalaki naon gitu batut. Tegableg polok aing teh jiga ka budak leutik wae. Dikira rek percaya gitu. Da moal. Ceuk Mang Ading bari ngeupeulkeun beureupna. Jajantungna ratu keur mah geus ngadenge beja. Yen Mirja teh kungsi nyelakakeun ka anakna. Katurug-turug ucap lampahna beteu mernah. Puguh we beuki keheuleun. Aya naon cenah Bapak? Bisa mah nanya bari nyambeurkeun. Nyapa aya naon si Mirja teh? Nah make diusir. Bisa dige milu nyampeurkeun geuk diuk cara tadi. Ya, degekeun. Si Mirja teh ngahina ka Jang Karim. Jang Karmin. Magarkeun teh moal daek ngawin anak urang sabab teu bogaeun keur ipekahna. Jeung deui si Mirja teh laku lampahna matak cua. Omonganna ngahudangkeun ka keheul. Atuh teu diajak bener langsung we diusir sina init. Nah nyaan eta teh Pak. Puguh eta mah nganjijieunnan si Mirja wungkul. Sabab mustahil mun Jang Karmin tepi ka wani ngomong kitu ka si Mirja. Apan urang ge geus nyaho yen Jang Karmin teh geus ceuceup ka si Mirja. Nyakeun bae atuh teu kudu didenge nu kitu mah. Bari nage ka matak-matak lieur mikiranna musingkeun eta teh musingkeun. Nah omongan jelema eusreum make didengekeun. Antep we omongan si Mirja mah antep musingkeun. Tah bener kitu geus nyai. Gara kacai anggur mah tereh magrib ieu teh. Mitra Bisar mah jeung anak-anakna pating laleos rek kacai. Ari Mang Ading ngahuleng keneh ditepas. Mikiran lalampahan Mirja. Tapi lila-lila mah manehna ge kagaruwahkeun ku bedug magrib. Atuh terus kacai sarta langsung ka Masigit. Kacaturkeun isukna. Nyi Sari ngadaweung sorangan di tepas hareup. Pikiran kumalayang kanu anggang, ngalamun kanu jauh beterus ras ka alam nu geus kaliwat. Breh rupa Karmin nemongan, ngeng sorana kadenge deui meninong toreng. Atuh beuki anteng we ngalamuna teh, sabab beuki lila beuki inget ka Karmin nu geus ngait dina pikir, ngagantung dina jajantung, asa ucang ange dina bulu panon. Kang Karmin, nah ka mana atuh akang teh? Apan bareto geus janji, rek mineng ngalongokan tapi nah ayeuna bet eueuh wae. Piraku adi pohoonaman, da akang teh can pikun. Cek pikir Nyi Sari, ngupat ka buah hatena.
barang keur ngahulang kitu. Kurutak aya nu datang budak kapalang mamawa surat. Kungsi cacarita song surat dibikeun ka Nyi Sari. Terus manehna malumpat deui. Sajongjongan mah Nyi Sari teh ngahulang. Melaong kana surat bari hatena deg-degan. Dialak ilik jiga nu teu percaya disidikeun adresna jeung tulisanana. Tetela ditujukeun ka manehna. Sarta tulisanana aralus jeung beres. Sidik keur aing. Tapi saha nu ngirimna? Nyi Sari asa-asa rek muka surat teh. Sabab nu ngirimna teh ditulis dina amplop. Tapi lila-lila mah penasaran. Berwek berewek. Amplop teh disoekeun. Sanes berewek bereweknya. Sanes berewek. Berewek amplop teh disoekeun. Terus isina dibijilkeun. Sarta diilo bari jajantung teu weleh ratuga. Ari eusina eta surat teh kieu, Sari, ieu surat dibujeng enggalna bae. Akang teh ngarasa hanyakal sabab teu bisa amprok jeung Sari sacara langsung. Padahal loba beja nu rek ditepikeun. Harita akang ditarima ke tuang lama, bet kalah diusir padahal beja ti akang can diterangkeun kabeh. Taku lantaran kitu, ayeuna bae ku parantaan surat, Sari perlu nyaho si Karmin teh budak beleweng. Ayeuna ge geus boga kabogoh deui, malah mamingu hareup rek kawin. Atuh sajabati kitu manehna kungsi ngomong magarkeun teh teu hayang ka Nyi Sari. Awewe pangacakan cenah. Sakitu surat ti akang. Salam sono Mirja. Barang cacap maca surat. Rai banget Nyi Sari beureum ceulina mani euceuy. Untuk kekerot nahan amarah jajantung ratug. Dicirikeun meni nyawak dina ti koro. Tungtung nabuluk nyuuh kana lahunan. Hing cirik jiga nuka nyerian. Bisar mah kaget ngadengen cirik teh. Di dapur mani tuturubun barang gok colohok. Nampo anakna keur ngabangingik cirik. Kunaon Sari? Nah ditanya cane malan kalah beki tarik cirikna teh. Lila-lila cengkat cipanon reumai pipi bareueus. Cirikna tepi ka sisimekeun. Heutina awahing ku nyeri ati. Kunaon Sari ieu? Kunaon ieu teh? Nyi Sari tetep teu ngajawab. Kalasong mikeun surat nu geus baseuh ku cipanon. Op ku Bisari teh dicokot terus diilo. Barang cacap macana kekerot bari nulak cangkeng. Haram jadah. Nyaan gelo si Karmin teh. Naon maksudna make nyebutkeun awewe pangacakan. Nah dikira anak aing teh ungkuk. Dikira anak aing teh sengseong. Dikira anak aing teh pangsiunan ti Kalijodo gitu. Kurang ajar. Rasakeun sia Karmin. Bisar mah langsung percaya kana eusina surat. Da puguh pikiranana teu tenang, teu bisa mikir kalayan asak. Kitu deui Nyi Sari. Da puguh pikiranana keur pusing. Narima beja kitu teh teu bisa nyaring deui. Kalah langsung ditarima, dianggap nya. Nyeri abdi teh mah. Kula laki di kitu-kitu paingan cek emak cinta teh bisa mawa kana kabagjaan. Oge bisa mawa tunggara. Danya ayeuna karasa pisan. Duh emak, kudu kumaha ari abdi teh atuh kumaha paraosan emak. Disebutkeun awewe pangacakan. Padahal mangalayanan Karmin ge mangrupa anu mengaran. Da samemeh nama teu daek narima anu nganjang. Da puguh karek balik dampele. Ari piit meting taraanggang ti sayangna bening ari jog-jog
ulah leutik hate Nyai aya keneh emak mah tenang we kolot naon kasebutna lamun teu milu sedih ka anak nu dihina deungeun ngahina ka anakna ieu sarua jeung ngahina ka indungna keun urang warah jung geura mandi terus sedang dan urang init jeung emak kamana mak kumaha engke we pokona mah tuturkeun emak sabab ngadenge beja kitu mah hate emak teh leuwih nyeri ye leuwih nyeri leuwih wirang asa dihina asa ditincak hulu urang teh kudu mentakeun hojah teu meunang erehan hate Nyi Sari rada kaupahan kanyerina asa aya anu manduan atuh teu ngomong deui terus cengkat reka cai malah bisar mah ge urusuhan ka dapur terus bebeja ka maijem yen rek ini heula sakeudeung heuleut sawatara waktu bisar mah jeung Nyi Sari geus sagedang dan terus arinit ningalkeun imah sedengkeun Mang Ading keur eueuh da can datang di sawah indung jeung anak laleumpang mapae jalan gede maju ngetan semu ngaler ngajugjug ka hiji imah nu rada mencal tinu sejen sageus tepi bisar mah uluk salam punten aki cek bisar mah mangga Nyai aya naon jika nurusyeuh teh hiap ka Jawa da banto ge teu ditulakan surungkeun we tembal nu ti jero jika nu geus apal kana sora bisar mah nuhun atuh aki bisar mah unggah kana golodog terus nyurungkeun panto nyaan panto teh teu ditulakan berai muka terus bisar mah ka jero dituturkeun ku Nyi Sari gek dariuk dina lampit nu geus herang harita pribumi nu ngaran Aki Ramli geus manakosi lah bari udud badudan geuning Nyi Salma aya naon Nyai Aki Ramli melong ka bisar mah nu geus emok marimano ka pribumi sedengkeun Nyi Sari ngeluk tungkul hatena can leler masih kene ngarasa sedih ku ayana panghina ti lalaki aki hapunten anu kasuhun margi abi teh rumaos parantos ngaganggu kana katengtreman aki mugi kersa ngahapunten sareng disuhunkeun ridona we kanggo nulungan ka abdi anu nuju susah aki ulah loba teuing komentar Nyai aya perlu mah gerabok jadi daging gagi nya kanggasikeun nu kagara wae sok jaritakeun nya kunaon Nyai teh nyeta menaka tunggaraan abdi teh aki kenging panghina ti hiji lalaki anu ngaran Karmin urang Cikekes ya anu dihina teh nah Nyai ada wasaha ada tuang putra nyeta pun anak nyatana ieu Nyi Sari tageuning meni alum kitu aki da puguh menaka nyeri batin anu banget cacakan mun lain anak abi mah boa teuing geus katur lengan ceuk bisar mah mani agul kituna teh bari nunjuk ka Nyi Sari gahar jiku agi oge jik jaritakeun heula sababna nak kumaha mimih dina pangna bisa kitu darekdek bisar mah nyaritakeun riwayatna ti mimiti kadatangan ku Karmin tepi kadanget harita kabeh ditetek taya nu kaliwat tah kitu lalakonna teh aki aduh sayang kumaha Nyai teh aduh nyeta hayang melet si Karmin sina kaedanan ku pun anak tuman sina karasaeun ku bebengokna yen anak abi teh lain budak samanea hayang dijieun sabaraha manea aduh aki mah kanu susah teh sok ngaheureuyan pokona mah si Karmin teh sina kaedanan beurang peuting sina inget wae ka pun anak komo mun bisa datang ka dieu mah sakalian we rek dikarawad
Aki Ramli ungut-ungutan. Ngarti karena maksud Bisar mah sabab pagawean Aki Ramli teh memang gitu. Sok metakeun pelet sarta sok pada ngadeg-deg tinu jauh dageus kasohor. Babari nu kitu mah. Sabab geus jadi pagawean Agi. Tapi nyaho boga keur salahna. Aya Aki mangga nyangakeun. Bisar mah mikeun bungkusan leutik. Ku Aki Ramli di tampanan terus dibuka breh eusina duit lamaran 5 lamar ditambah ku menyan segede muncang. Ayeuna kieu Agi rek ngukus bari mapatkeun jampe pamake. Ari hidup kudu ngabayangkeun rupa Jang Karmin teh. Anggap we yen Jang Karmin teh aya hareupeun hidup. Kehardi nyai. Cek Aki Ramli bari neuteub ka Nyi Sari. Kartos Ki, mangga saja ngiringan. Pek jagoan heula sagedeung. Aki Ramli ngojengkang ka pawon. Rek nyieun parupuyan sanggeus beres nyamperkeun deui ka semahna. Gek diuk meni ngajemprak sila ipis. Paledug ngukus haseup menyan meni mulek ka luhur. Lamunnya Aki nyepak bing-bing, hidup kudu ngamimitian ngabayangkeun rupa Jang Karmin. Leuwih husyuk leuwih hade. Leuwih lila leuwih mati. Prak Bandungan. Mangga Ki. Barabat Aki Ramli mapatkeun jampe pamakena mapatkeun jang jawokan, paranti nerapkeun pelet. Sanggeus parat babacaan terus nepak bing-bing. Mere isyarat ka Nyi Sari sangkan ngabayangkeun rupa Karmin. Malah mah nu milu ngabayangkeun teh lain Nyi Sari bae, najan Bisar mah ge mantuan. Ngarah pelet Aki Ramli leuwih mati teurakna. Akhirna pagawean Aki Ramli parat. Muga-muga panyada nyai dikabul. Sing terak kalayan hade. Sing diijabah sapaneja. Jung ayeuna mah geura balik tiiskeun pikir tegerkeun hade. Ulah sok nguluwut teuing sing percaya kana diri pribadi. Sarta sing gede kayakinan yen Jang Karmin bakal katarik batina ka bawa jiwanya berang puting bakal inget wae ka hidup. Dah kitu nyai. Nuhun Aki. Eta pisan anu dipiharap ku abdi oge. Bral geram hulang. Omad, ulah sumpang-simpang kanu sejen. Kudu terus ga imah. Mun geus tepi ga imah, seungeut ieu menyannya. Aki Ramli mikeun menyan ka Bisar mah. Terus ditampanan sarta dilalapkeun ka jereueun kutang. Sanggeus amitan bari nganuhunkeun. Leos duanana baralik bari mawah hate nulugina sabab asa aya anu ngabelaan utamana Nyi Sari anu hatena keur tagiwur bet ngadadak jadi tentrem percaya pisan kana caritaan Aki Ramli. Sadatangna ka imah Bisar mah jeung Nyi Sari teu loba omong. Ditanya ku Mang Ading ge bebejana mah tas ulin di uwana. Saeutik ge teu ngabejakeun kana urusan pelet sabab Mang Ading mah teu satujueun mun aya nu kitu teh. Saenggeus sareupna Bisar mah meuleuh menyan di goa. Bari teu poho di parancahan. Ngemat Karmin sangkan inget wae ka Nyi Sari. Geus kitu Bisar mah nyampeurkeun ka tengah imah. Der ngobrol teu jiga-jiga tas meunang ka nyeri. Cag tunah heula kaayaan Nyi Sari jeung kolotna. Ayeuna urang caturkeun deui Karmin nu aya di lemur Cikekes. Harita teh isuk-isuk kira wanci haneut menyon haneut moyan. Karmin ngadaweung dina Bang Barung geus saged meunang dangdan. Sabab rek imit deui kabunut. Rek nempungan wadali. Ari sabab tisaprak nempo peuteuy teh
geus aya 8 poe. Tapi kulantaran Harli aya halangan, antukna paniatan Karmin teh teu jadi. Tapi kulantaran Harli aya halangan, antukna paniatan Karmin teh jadi setengah hate. Aya arek aya moal tungtungna ngajentul bari ngalamun, inget kana lalakon nu geus kaliwat. Dah karunya teuing Nyi Sari ya. Pantosna teh unggal poe ngarep-ngarep sabab geus silela teu dilongokan. Tapi keun bae da can naon-naon moal metak jadi dosa sugan. Cek hate Karmin geus mimiti inget deui ka bebenena. Keur kitu torojol aya nu datang hiji awewe tengah tubuh rek aya perlu ka Bi Urmi. Atuh mani curing Karmin teh. Terus cengkat pok nyarita bangun sono. Ulah geuning Sari. Bagia teuing Nyai. Bari terus nyolongkrong ngajak kasalaman. Tapi nu disampeurkeun ngarengko greuwaseun ngadenge omongan Karmin kitu teh. Malah makalah undur-unduran. Jangan naonan ieu teh ngalinur. Atau kumaha Ibi malain Sari. Tapi ini krek napungan Inung Ujang. Cek eta awewe ngakuna boga ngaran Inik. Hah? Bi Inik? Astagfirullahaladzim. Naku naon kuring teh Bi? Karmin ngusap beungeut terus diuk deui dina bang baru. Ari Bi Inik ngahuleng. Panonna melaong ka Karmin anu tungkul bangun malaweung. Aya naon Bi Inik? Cek hiji sora di dapur torojol bijil. Hahe geuning haraya eta ieu Jang Karmin. Teu pupuh ngajak kasalaman bari nyebut Sari ka bibi teh. Naku naon si Ujang teh? Gering atawa kumaha? Bi Inik nerangkeun kajadian bieu. Atuh Bi Urmi teh reuwas. Bisi anakna kumaha onam. Nah nyaan Karmin. Nyaan mah puguh kuring ge bingung naku naon bet. Dumadakan inget deui ka Nyi Sari. Karmin terus terang bebeja ka inungna. Sabab pikiranana bener-bener keur malaweung inget ka Sari. Yeuh, ulah sok dilamun teuing atuh. Pohokeun we si Sari mah. Sabab lamun hate teu dibebaskeun matak goreng balukarna. Geus barina oge ulah sok hulang-hulang kitu. Mending gegera usaha kaditu. Ceuk Bi Urmi ngajujurung ka anakna sangkan buru-buru usaha. Nya heug mak. Da ieu gerek init doakeun sing salamat atuh mak. Karmin nangtung bangun laliat. Sabab poe eta asa sungkan rek rumingkang taya sumanget pikeun digawe. Tapi Karmin maksakeun lantaran inget kana amanat bapana. Yen manehna kudu diajar usaha keur pibekeleun engke lamun geus rumah tangga. Heula atuh ke heula ikhlas teh kabina bina. Urang teraskeun mitra. Karmin turun ti imahna. Awak karasa lungse pikiran rungsing hate rajet asa teu puguh karasana. Dina kongkolak panon asa aya anu ngahalangan. Beungeut Nyi Sari kokolebatan wae. Leos Karmin init ngalenghoy ngajugjug ka imah Harli nu maksudna rek diajak kabunut. Nyeta neang peuteui nu uwana teh barang jol kasampak teh Harli keur maraban hayam jago. Malah mah bari diusapan tonggongna bangun deudeuh da puguh hayam pelung atuh. Ini mana Min? Naon euy? Harli ngareret bari seuri. Nah jali. Rek aya perlu euy, kumaha keur salse? Salse da loba gawe, nah rek naon? Urang kabunut teh euy.
yang putih. Hayu, kebenaran kuring hayang putih. Harli atau Hin atau hayam buru-buru dilepaskeun terus abus ka imah rek dangdan. Ari Karmin diuk dina golodog panona melong kanu jauh jiga nu mikiran hiji perkara. Teu kaop ngahulang breh nyisari nemongan, bet jiga nu ngahiap-hiap. Jiga anu ngagupayan malah mah panona bet ngeletan pikabitain. Aduh, kunaon aing teh atuh yeuh. Nah ieu hate jadi kieu Sari. Oh Sari. Aduh, nah tetenya. Nah anjeun teh bet nemongan wae. Ingat ka akang gitu. Beuh, kumaha yeuh? Cek Karmin dina hatena terus ngusap beungeut sarta buru-buru nangtung. Bareng jeung kitu Harli narojol geus saged meunang dangdan. Make duduk kuy samak di pulas hejo. Ayo Min, urang init. Hayolah, mumpung isu keneh. Berala atuh duanana laleumpang, ngajugjug ka bunut. Saja jalan galecok ngobrol da puguh jeung sobat medok harita Karmin teu asa-asa nyaritakeun nu kaalaman ku manehna diebrehkeun kabeh ka Harli. Li, dewek teh jiga anu kaedahan euy. Lantaran teu kaop ngahulang sakedeung eta beungeut Nyi Sari bet asa nemongan we euy. Kumaha keur mapohokeunana nya? Ada teu kaul rek usaha tuh lamun kieu mah yeuh. Alah nah bet mikiran wae nu kitu. Eta mah babari atuh lamun bogoh keneh buru-buru datangan deui. Lamun teu bogoh antep. Babari ari ngomong mah Harli euy, tapi hate mah euy hese dibobodona. Tong dibobodo gugu esa kahayangna. Ah maneh mah teu beunang dibawa badami. Apaan tibare teh oge geus dibejakeun yen Nyi Sari teh geus dianggap lapur. Sabab kuring teu kuat nyumponan kahayang bapana. Jadi kapaksa we ditinggalkeun da puguh can hayang kawin kuring mencan. Ari ayeuna kumaha tuh? Ayeuna teh euy ngaradak inget deui euy. Da mun itu sirikna ngarenghap. Saban teu sirikna ngarenghap euy malah mah tadi teh pas kaisinan kuring mah. Sabab nyebut Nyi Sari kama ini keuy. Untung ge ku kuring teu dirontok. Karek disambeurkeun wungkul rek diajak ka salaman. Coba lamun dirontok. Cilaka 12 euy. Cek Karmin teu euleum-euleum da memang kitu nusanya. Aduh, parna tuh mun kitu mah euy kade ulah gagabah euy. Bisi maneh kakeunaan ku pelet sileugeu teueup. Harli nyerengeh satengah ngaheureuyan. Wah, moarek beunang ku pelet kuring mah moal. Nya kajeun adinya mah kitu. Tapi datangna pangawasa pelet teu karasa euy. Harang langka anu sadar kana hal eta. Kade Min, sing waspada. Ieu ge hayang waspada euy. Tapi kumaha carana pikeun mopohokeun Nyi Sari? Sabab kuring teh nyaan euy. Teu hayang ka Nyi Sari teh. Carana mah teu aya deui ulah ngalamun. Nya benernya. Jigana kaharti usul maneh teh euy kaharti. Mitra nu laleumpang beuki deukeut ka lemur bunut nu akhirna anyog kanu dijugjug. Karmin jeung Harli arungah ka imah Wadali ngan hanyakal Wadali mah keur eueuh di imah. Keur nempo cai ka sawah menak anu aya Iwati bojona atuh pok nanya. Elah geuning si Ujang. Aya naon ieu teh atuh? Sujang. Ieu war rencangan rek nempo peuting teh aya. Ka mana ari wa pameget? Cek Harli bangun hanyelu. Ka sawah wa teh. Neang cai. Tapi ari rek nempo peuting majung wae ka itu. Da geus dipasrahkeun ku wa maneh oge. Hanuhun atuh wa. Permios bade dilongo ka ditu. Nyajig mun geus angeus ka dieu deui bisi hayang nginum nya. Karmin jeung Harli arinit ngajugjug kana tangkal peuting. Tekung silila oge geus tepi duanana tanggah naksir peuting anu raweuy dina tangkalna. Karmin marah mah bakat ku bunga lantaran peuting teh geus kolot.
geus meujeuhna di ala. Hade pisan deui euy. Keur paranyang teh baleuneur deui jigana. Piuntung ini mah euy. Moal burung jadi duit tapi nah wa mane moal naon-naon lamun di ala ayeuna sabare ye. Nyakeun bae harga mah kumangke we. Cek Karmin bangun gembira lantaran nempo barang dagangan anu sakitu hadena. Nyepek bae da ku wage geus dipasarahkeun. Pokona mah asal wani we kana hargana. Ulah rewel jeung ulah murah teuing nawarna. Beres lah. Keun urang ala ayeuna. Cek Karmin bari terus singgil. Rek naik kana tangkal peuteuy. Sanggeusna tarapti terekel naik manis segut da puguh geus tuman ari kana tuak taek mah. Harli nempokeun ti handap bari tangah. Hatena muji ka sobatna nu geus ahli kana naik. Sedengkeun Karmin beuki lila beuki luhur, tereh tepi kana dahan anu panghanapna. Luhurna kira-kira 7 meter. Serod-serod Karmin beuki ka luhur. Barang rek tepi pisan kana dahan, leng sirah Karmin teh asa lieur. Tangkal peuteuy asa rek runtuh. Karmin peureum heula bari ngaraneg nyekel paguh kana tangkal. Sieun kumaonam. Tapi dasar geuris sial. Tetempuan Karmin ngadadak jadi robah anu ditangkep teh lain tangkal peuteuy, tapi nyisari. Malah menyisari suraseri. Kulat kelet pikabitaeun atuh puguh. Kasadaran Karmin teh jadi robah. Lat poho kana kaayaan poho kana diri pribadi kabebenyokeun ku rupa nyisari. Sorosod Karmin nyalosod ka handap bari nanangkeut tangkal peuteuy. Lenyap hate Harli ngalenyap jeung nangtung bari ngagero. Men, cik hati-hati euy. Sarana Harli tarik kadenge kanu jauh. Tapi teu bisa nulungan ka Karmin nu saharita. Terus nyorosod nu antukna ngagubrag kana taneuh. Terus ngajungkel teu eling-eling. Bajuna rangsak, dadana dadas. Balas kaparud kana tangkal peuteuy. Getihna mimiti bijil manibur rahayu beureum. Mata kubaluas anu nempo. Jeleng Harli muru kanu cilaka. Langsung dipayang dibawa lumpat ka imah uwana. Di perjalanan patepung jeung Mirja nu ngahaja nyampeurkeun. Tadi nama rek menta peuteuy barang nempo nu dipayang manehna olohok. Terus nanya ke Harli. Urang teh Harli euy. Cilaka euy, si Karmin daglag tina tangkal peuteuy. Bari terus lempang rusuh dah hayang buru-buru tepi ka imah. Mirja nuturkeun manehna ge karunyaeun nempo Karmin cilaka teh. Ulah dibawa ke mana-mana Ali. Mending bawa ka imah Pasahma. Sabab ayeuna keur aya ye sarta ubarna mah teh. Uing ge basa kakadeku bedog teh ngan tilu poe cager euy. Ceuk Mirja dari anaker. Atuh reg Harli teh eureun. Pikiranna ngadadak robah inget ka Pasamha. Bener ja, mending ka Pasamha. Tapi di mana imahna? Tuturkeun uing yuk. Mirja lembang ti heula dituturkeun ku Harli nu mayang Karmin. Teu kungsi lila ge tepi kanu dijugjug reg eureun hareupeun imah. Mirja uluk salam bari ngetrokan panto torojo layan nu bijil kaparengan Pasamha pisan anu bijil teh. Aya naon? Yang Mirja, ayo naon teh? Okna, bari neuteup. Ieu Pak, bade murutulug ieu aya nu cilaka. Oh, bawa ka jero atuh. Harli jeung Mirja arasup Karmin digolerkeun dina palupuh ditepas. Tuluy dada Karmin anu babak dilap ku lamak baseuh bari dijampean. Kulisi Karmin lilir muringis nahan ka nyeri. Sabar yang kemana-mana sabar. Pasamha terus narekahan kanu ka Karmin. Utamana mah bisi matak bahaya karena pangeusi dada. Tapi untung anu ruksak teh ukur kulit jeung daging da jerona mah teu naon-naon. Kitu ceuk katerangan ti Pasam. Cager pohara mitra hanya kal kabujeng nenglong cekap dugi ka dieu lawai. Insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.